dibukti-buktikan ku Kangjeng Nabi Qadir mah sup ka dieu buka hayang naon, sup ka dieu buka hayang naon, doana ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyam saskallahu bidurin Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji wa minkal farajus sadayana nu Gusti gabungan wa ilaikal mustaqab bebejatengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka Gusti wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan minta tulung jeung sajabana abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim akur jeung nu tadi batak nerok jasa tah sallallahu wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nana kudu dimantepkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang ngaca we ngaca begitu ngaca kabeneran kaset. Alhamdulillah dibere irung manjung, kulit bagus, awak semampai dan lain sebagainya. Alhamdulillah Gusti, bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti. Barang urang ngaca nu hideung teh. Sial jasa ieu aing mah beda jeung batur. Kulit ieu mah jeung areng 12. Irung jadi mah kutil sakeuna teh. Iki kieu teuing ieu aing ieu. Allah aduh ieu sih dijieuna ku Allah bener ge ieu nang Allah. Pan atuh beda jeung batur. Iman kereueuh. Iman kereueuh. Masyaallah kuduna mangis alhamdulillah. Dibere ku Gusti Allah batur nu kitu, atuh nu kitu nu kieu atuh aing kos kieu geus dadamelan Allah. Meureunnan Allah teh ngadamal teh nu kasep setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunnan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis aya hatena mah teu geulis jiana rumah tanggalna moal beres we makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teh pati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh mentak galoba nu kieu si itu krieu kawin jeung nu geulis kunaon dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petegel tapi pan terus bae horenganan Masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah eueuh aji ka aing teh aing teh simana disabodokeun ku pamajikan lamun aing hayang nginum nyana ngomong ge kos teu boga cokor bae teh aing senep jasa senep aja aing deuk ganti baju teh atuh engke teh ade ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa kana jajantung gelis ku gelis dah Masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta maunya 1 juta bere deui 2 juta ya paya keneh ge jadi asana teh aing teu ngeuna tapi bareng boga pamajikan ieu deuk ka mana kak deuk make baju nu mana Masya Allah asana luluh hate aing tidak berdaya begitu mantas di mamananya nangis saya di lawang tuh datang melambaikan tangan di papa gojanna teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunaheun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona amun kaula hayang minum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mah ngahihidan ka aing teh ya Allah ya Rabbi ya Allah rupane ora pirang aduh Gusti Allah tah eta mah geus balik ka pribadi geus tah mata nah iyalah nu hese diduga jang naon geulis dan sakadar cangkang doang orang hatena mah teu geulis
maningan sederhana hatekna geulis waktu sholat zuhur nya geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salaki mah geus suganti arek mandi horeng rek diseuseuh jadi teu hese salaki teh teu hese mun neangan ayo ka mana makanan nyana keur di mushola salat alhamdulillah urang geus teu bisa kumaha asal geus di mushola geus teu bisa kumaha lawan sababna lantaran nyana keur menghadap kholi urang bisa sabar tapi lamun masih ka nyaho ya tadi mah dia nonton TV bae juga ngaleos kula ge teu diajak sia-sia teuing beda Pak coba jangan masih ka mana alabatan careuh masih ya ya Allah ya Rabbi tuh gitu kene kasalaki kasep teu sabaraha tapi bageurna luar biasa Masya Allah pamajikan dede kasalaki lantaran salakina dede ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa pamajikan nanya tuh jatanya baik kos polisi baik wede cak pemajikan kajian gogoma ge asa boga nu anyar ya mah ye geus kitu bae pan pemajikan mah kak dek nginum teu ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ya angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang Masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugi aya di nyana tapi nyeri karena hate pemajikan menghadap pemajikan ka haji aidek nyandung mah nyandung beja awe emang geus biasa tuh dicandung mah dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh ayana bae mun di ditu sapoe di dieu sapoe mun ditu dua poe ditu pangbagikeun atuh jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna dituntut sia ceramah ku MZ bae teu kira bener coba geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batin nama miskin tuh naon eta iyalah teu inget kabeh meunang ti Gusti Allah Subhanahu wa taala asupkeun ka sanubari lakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bawa ku urang datang ka maot kayakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah cek urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah teu kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh al-qahiru anu maha kawasa anu maha gagah anu maha ngalindih alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna al-khabiru tur maha uninga ka hambana uninga zahir jeung batinna uninga kana batin teh kumaha uninga kana zahirna bae tuh nu samar ti Gusti Allah urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk cek urang ada tuh di luhur sen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang Arab mah tugas kitu ila aina ilen tori ilen haj naon ilen teh ila aina gitu ayo urang mah pan biasa di madrasah teh ya man ismuka ismi soleh tinggalin lumpat kurang Arab tuh mokos gitu gimana ilen gitu bae orang Arab mah tapi ge fuk teh lu tat handap padahal mah tat handap teh urang dedengan kos kitu teh tah sapoe dua poe tilu poe saminggu oh paham itu teh di urang teh dididik ku lingkungan ngaran dididik ku lingkungan
Jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha okos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieu na tilok salat kan dadah di ditu mah resep salat di dieu tilok berjamaah di ditu mah lumpat kana hayang berjamaah eta kudu dididik ku lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buah kawarah hirup di lingkungan pesantren tapi tidak jadi terdidik ku lingkungan eta teh nyana buah kawarah jasa nu mantap kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkan anak teh nyana memilih teman kamu siapa si anu jangan si anu aja eta teh naon sebabna lantaran supaya terdidik urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu tapi urang babarengan jeung tukang salat urang teh minimal neulekeun nyana kebel-kebel urang babarengan jeung ahli fikih kebel-kebel hafal fikih babarengan jeung ahli nahwu kebel-kebel nya mubtada khobar bae mah babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadinya ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nuntun batur atau bu yasurku qob'a cek hikam teh kos gitu tanu mantak ke urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkungan anak eta mendidik nomor hiji lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun atuh engke parigi ora mengkonon sida mah ge wede anu timbul teh kitu arep endi sira parigi kos kitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris ke geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atawa dididik khusus di pendidikan English studies geus kos kadar itu nah iyalah pendidikan lingkungan teh awas wa huwal qahiru Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa kaluhuranana fauqa ibadi ikeun nyaritakeun fauqa lamun urang nyaritakeun tuh nu hiji dihandap tuh nu hiji di luhurna fauqa teteta nu mana tuh tiung beureum tuh di luhur tuh ija luhureunna nya fauqa eta tuh di hadapan tahta ngaranna tahat handapeunna oh eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makannya aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqana teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat ari sia nyaon teh kasarwiti nyaho ari kasarniti atuh jauh cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah po sarwiti mah luhureunana eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarwiti luhureun tina gelisna berarti tah kagelis pokok kana tah pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti oh sarwiti mah fuk teh naon luhureun sia nyaon teh Haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana waduh jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakan nia ieu beban ziliyah eta lamun kurang dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa jadi kurang ngebahas fauqa bae ge moal anggeus datang ka lohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina ka di jurusana aslina fauqa mah aslina makanya geus digunakeun kaluar makanya engke bakalna jadi majas panjang deui tah ngaji kos kitu tah atuh kula kitu bisa emang ngajalanan bae majas kos kitu teh esek teh ngaji teh tah ieu tah deuk kajelaskeun fauqa besi kieu doang kieu Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana jadi berarti Allah teh aya di luhur langit hambana mah dihandap besi kos kitu mengkol siapa haya mentak dijelaskeun fauqa nah heula ieu mah fauqa teh manziliyah ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae
mata kual kaudak ieu mah hese jasa ieu gaji pauko bae hese pauko terus banding ulah dia aja cek ulah mah uyang teh udah bahasa batu geus teh kudu jadi ieu mah fauqa teh saluhureunana sampikeun ka dibahas kos ieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain gitu meureun di langit lain gitu meureun di luareun bumi Allah teh lain gitu besi saluhureun hamba da kuabe saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk atuh Allah mah di luareun eta meureun aya saluhureunana mah lain gitu ja Allah mah aya ku ari ge di mana aya di dieu mana ieu coba cekel tunggal ka cekel di mana tuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh beureun belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain ka tincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia eta Allah anu ngicipkeun sia eta Allah anu lamun urang neuleuh make tiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya teh eta lain samarangan beneran eta kos kitu teh urang resep teh kasih itu teh nang Allah urang greget teh eta teh nang Allah tah ieu teh nang Allah kabeh anu urangan kabeh ge nang Allah wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah maluhurna ngalindihna ka kawasaanna pauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas nurun ala nur fauqan nur cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah anu nangtungkeun urang Gusti Allah nu ngadiukeun urang Gusti Allah anu mere icep Gusti Allah nu mere ngadenge Gusti Allah anu maremkeun dedengean Gusti Allah anu ngadengekeun deui Gusti Allah anu nalekeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah eueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya kabeh menang Allah Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi aduh ai menang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak ya kabeh ge menang Allah atuh nu di kasorgakeun menang Allah kana nerakakeun menang Allah wari jelema ieu didaekeun salat menang Allah eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah aya teh dijadikeun pejudi menang Allah aya teh dijadikeun pesina menang Allah aya teh pejabat korupsi menang Allah nah mantep cak pejabat teh nah Allah eta ngan sia deuk dikamanakeun meureun ku Allah menang Allah can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka cek anu di ka neraka teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti kusaha ku kaing aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saku aing pada tu abdi di ka neraka kumaha aing bae Gusti pan kitu amat we itu kumaha aing bae aing mah pangeran tapi abdi nuntut keadilan Gusti hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nang aing ajunya nang ngaji bae nang aing ajunya na boga harta daek sedekah nang aing aju ku hari di ka surga keun nang aing atuh kunaon abdi teh dikitukeun kumaha aing bae bego teu bisa Gusti teu bisa cagenan tetep abdi nuntut baheula kunaon abdi teu dikitukeun jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek ngaji daek salat atuh abdi ge di ka sorgakeun ge tetep abdi bung ka neraka Gusti panas bung malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula putuskeun heula Allah teu adil tetep Allah ieu teu adil lumantak di dieu diberean wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna
didamel nu jangkung, didamel nu pendek, didamel nu putih ku Gusti, didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah. Nu ieu mah dagangna maju, nu ieu mah dagangna mundur, ieu teh bijaksana Gusti Allah. Nu ieu mah jadi sugih, nu ieu mah jadi susah, ieu teh bijaksana Gusti Allah. Lantaran Gusti Allah ma'al khabiru anu maha uninga di bawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae. Tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimaksiatkeun. Sakitu bae abdi. Kok dulur abdi tetangga abdi mah dikasorgakeun, ai abdi dimaksiatkeun kunaon ayo? Abdi tetep demo ka Gusti. Dek ieun komplotan demo BBM naik. Sak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun Lauhil Mahfuz, haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh ruh, haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih. Ku aing ditanya alastu birabbikum, aing tak lain pangeran anjeun? Pan sia ngajawab qalu bala. Haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut, pan sia masih keneh muhun-muhun andek nurut ka aing. Diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut, alam malaikat, pan sia didinya ngarobrol. Uyu urang patuh ka Gusti ulah kukumaha. Deuleu tuh malaikat. Pon poabeh ngomong kitu. Barang sia diturunkan ke alam nasud, alam nu rusak, alam nu pana, dibere mata jeung dibere ceuli. Pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran, unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran. Terus disampai-sampaikeun kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu. Wah aya deui melu leuwih parah ti ngajeding da mata sia teu melu tah teu ngajeding teu melu sia pareta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu melu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti. Aing pan nitah nyampikeun melalui Muhammad Rasulullah. Di Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin. Di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah. Pan sia ngadenge Abdul Qadir. Punya sia Abdul Qadir? Nyaho. Di mana si Abdul Qadir? Pondok. Tukang lauk. Nyaho sia ka Imam Syafi'i, nyaho sia ka Imam Hambali, Hanafi, mazhab-mazhab. Nyaho sia ka wali sultan aulia nu aya di Indonesia aja sia orang Indonesia aya wali sanga nyaho. Aya teh di Banten wali aya. Aya teh penerus walina aya juara sub Golkar. Lain wae eta. Nama kerebakeun aing tah. Batur sia keleh. Eta penerus nyapaikeun nyana tanpa pamrih, teu kudu dibayar, teu kudu disasalamanan, nyana mangan sakadar nyampaikeun hak walau muron. Pan sia teu ngajeding, pan kredit teh diharamkeun pan sia terus, pan bunga bank teh haram pan sia terus, pan korupsi teh haram pan sia terus, judi teh haram pan sia terus, zina teh haram pan sia terus kan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang pabeh ngadengekeun di satukangan terus Jon terus ulah sampai ka neraka urang Masyaallah. Pan Gusti teh nyarita dina Al-Qur'an cek si Joni
wa huwal qahiru fawqa ibadihi pada tatan Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milihna Gusti nang saha milihna nang abdi tah eta kekekecan ka hati Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak ke aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut cak pita mah tamah we eta mah kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti kan terus cak deui tukang John terus John ulah datang ka eleksi Nabi gak lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal pan Nabi buktina babaturan abdi nu ku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mambung malam nani cek yang teh malam Senin bong malam Minggu bong ngaji bae boga pengajian di ditu teh eta panang Gusti kan pilihan gitu teh bener cek Gusti itu makana ulah di neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si kana neraka ai sing hitungna kan tiis di neraka kuring panas gas ta aing teh neunden bisa memeh ikhtiar ngaranna dai dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeus teh dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna tah eta tah jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampaikeun ka Rasul aing pan aing nyampaikeun ka wali aing pan aing nyampaikeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeusna digerakkeun ku dawai dain daya pengajak penggerak di jero hati anu maneh kemudian milih karena pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah surga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyen syariat bener nu ngalaksanakeunna nama aing coba nu ngaikhtiaran dai na siapa kahartin teh Gusti muhun Gusti kunaon atuh si aju nongtong si ting ting ngigelna Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh tah eta nu ngretegkeun zinah sia nu ngalaksanakeun zinah nama aing tina kretek sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kretek ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang layan mah di Jati Jarore eta mah nu hebat sepina teh urang Bitung jeung urang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus mah di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah kretek sia berangkat sanggeusna berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere saha aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan kretek sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean mah nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngretegkeun teu beres ikhtiar sia
pan sia malam minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pancak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak keretek ku situ can kaharti Gusti supaya kahartiin ku si Jepri Joni cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuana dihareupeun Gusti aing bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah segala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh deuleu maksud sia al khabir maha uninga ka jero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tu sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia kaing dekat dakwah bahwa Gusti teh bau ka ibadi bener jasa kan sia salah ngagudakeunana aing teh al khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang jaget pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang jaget haju sanggeus kitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh ajupan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan ku aing sia kajawan hayang cager kan tuh ayo sia berobat ke dokter setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing ade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin nomor kedua ulah ngadahar daging embe nomor katiluna urang ngarokok nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan-bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tamah masuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh hayang naon kajawan kan ku hari sia make kacamata hideung make kaos hideung ku hari deuk lompat ka Karawang hayang naon kakewak sia kajawan kan aju sia sesumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha orang digitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup ka neraka berarti kumaha Gusti bae kacarak sakitu doa ge aing teh al khabir cek Gusti Allah mahanya aing ka jero batin sia golek-gelek di hareupeun kaca aju nyisir anu rapi aju make baju ge teu sambarangan rapi aju sia tiapan deuk ka undangan waktu malam minggu eta pamajikan ge kapan teu diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa eta teh akan maksudna deuk naon teh make minyak seungit lagi anu tajem teh kanyawan pan ku aing aduh izin geus ulah diterus dibukakeun kaheula can anggeus sia ka aing demo ku aing geus dianggeuskeun sia deuk dianggeuskeun sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PNS di bawah naungan Ismet Iskandar kapan sia teh harita jadi pimpro harita bener mun Gusti entos ulah kantos-entosan lantaran sejen ge bakal jarwa jeung sia kieu waktu siap menyelesaikan proyek harita lantaran maneh teh pimpinan proyek kapan harita teh ai dana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan Gusti dibangunkeun nama ngan saukur 1 miliar doang nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu kuluhur sia tinggal aya 2 miliar nu 1 miliar pan Gusti dibabagi tinggal 1 miliar depan diteken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atuh nggak bisa Pak masa harus 5 senti aja dengan 1 M nggak bisa Pak pokoknya Pak tahu tidak mau tahu harus udah gini aja kita ngobrolnya di kantor jangan di kantor sono di mana sono rumah makan Padang boleh
Udah gini aja, nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 cm, yang lain-lain yang gatel 3 cm kan juga nggak apa-apa, yang di sono aja bikin 5 titik, yang di sono, yang sono nanti begitu. Jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus, ya udah 1M melaksanakannya. Oh iya, kenapa nggak di kantor? Jangan banyak ngomong, udah ya udah transaksi set panaing tehnya ngocak Gusti Allah, panaing al khobiru kita bisa milih di kawan akan Gusti pan Gusti ge obir tuku mah Gusti bae eta kerebakeun aing tah eta Gusti bisa milih di kawan tanyakeun ka ditu ka luhur sia nu jeung jalan ge pan sia pimpro abdi ge ditekan di luhur Pak pepa Gusti gitu eta keur carita leutik keur carita Bank BI, keur carita Bank Senturi, keur carita Bank Citibank. Orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank, bank internasional yang harus ditandatangani oleh Presiden Bank BI. Ketika mali teruskan lah bukan gua enggak. Internasional 5 urusanan. Pas kitu keneh bae, sarua bae. Panggil pan aing al khabiru nya. Sia kiai kan kunaon sia aju asup golka sekupi aing nyaho ka teh sia teh resep dunia pameret teh atut sia teh pan lain deuk ngembangkeun agama kabelah dieuna hayang masyhur sia teh hayang bisa salamanan jelema teh nyebut kiai ge pan sia marah sia teh pan aing al khabiru nyaho ka batin sia teh geus dikiaikeun ku jelema tapi pan sia asa aing jadi kiaina geus sia kuari mah dikasorkakeun ngan lewat jahanam lah. Tuh mana Gusti saya pilih sekupi nama leutik tapi perasaan takabur sia. Bersanding jeung bupati takabur sia asa aing, bersanding jeung menteri asa aing, bersanding jeung nusugi asa aing. Asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu. Pan kabeh ge ieu teh nang aing, pagawean teh menang aing teh saluhureun hamba aing. Tapi kunaon atuh sia sujud ka makhluk aing, mentana ka makhluk aing, penta ka aing sia. Ulah kudu ka makhluk aing, ketika sia meta ka makhluk aing siksaeun aing. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Inggis. Dikorek kabeh ka jero. Siapan boga pamajikan harita, ajupan sia terus ka ditu kepala raja. Mun aja sia make kumis palsu pan sia mau ustad abe ulah kanyawan pan enggak satu Gusti izin cek naon teh sia Gusti mah nyaho nganjang kan di situ aja kunaon atuh Gusti ante dikawin ngan di baba doang pan sia ustad nu di mana marah bae atuh kunaon bandingan marah bari kawin daripada kawin teh dimarahan sakitu kitu kawin marah bae momon kawin ajawan bae ajawan siapan boga HP eta SMS-an ai penting naon sia maksudna kanyahoan kabeh ku Gusti Allah make baju maksudna kanyahoan make samping maksudna kanyahoan boga kendaraan meuli kendaraan maksudna kanyahoan meuli motor maksud kanyahoan persis okos sakumaha tadi urang ka warung meuli obat urang ka dokter meuli obat kanyahoan ku Gusti Allah sia nu manta ka dokter ke pan hayang cager sia teh sia nu manta ka tukang urut teh pan sia hayang cager sia teh tah sakumaha urang datang ka dieu Allah nyahoeun sia teh pan ngaji ka Cilongok sia teh pan hayang bener nyahoeun nyahoeun oh kabeh ge muhun cak Allah henteu itu mah kunaon Gusti mah SMS-an bobogohan nyahoeun Gusti Allah cak awet ya aduh aing ge kanyahoan nya nek meuli kutang macem-macem campur-campur atuh sabodo bae eta mah nyanggakeun ka Gusti Allah anu neuk ngaji mulus Allah uning al khabir anu ngan sakadar teh kayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah al khabir aya anu ngan rek nyilip bae lantaran diteangan ku musuh al khabir aya anu neuk SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung al khabir aya anu neuk palanja bae aya anu neuk dagang bae aya anu neuk neuleuan bae mana ya sendalna nu bagus atuh Allah mah al khabir nyanggakeun tah kuari geus kabeh berarti kanyahoan ku Gusti Allah jameuna ngatur Allah balikeun ku ari ka ayat anu luhur horeng kabeh ge meunang Allah
urang ka dieu ngaji begitu keluar sendal urang aya nu maling ulah kukumaha geus ieu horenganan meunang Allah beres geus komun aya ieu jelema maling sendal ngan hiji-hiji deui ieu tinggalin ieu ku aing teu bisa kunyana teu bisa ieu euy budak pamalingan ieu hiji deui ieu kagok ieu gegeraan ieu kuduna mah kitu aya hayang mah tahlos mantep jasa ieu mah lain oh sia nya maling aing mah kitu ge mancing sia berarti pamalinganna diborgol sia ku aing tah iyalah kabeh ge dibalikeun ka Gusti Allah lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa ketika urang dibere sehat jangan Gusti Allah pan sehat ge kajen teuing diobatan ku kumaha ge ayo aya gering mah tu gering bae nyangakeun ka Gusti Allah endek aya diobatan mah syariat ja urang mah makom syariat mangga henteu salah henteu ngan kabeh ge lain ku obat ulah tatagenan ka obat tetep tatageunana ka Gusti Allah syariatna meunang dokter obat urut dan lain sebagainya tetap tatageunana meunang Allah syariatna ngawarung tetap tatageunana ka Allah syariatna dagang tetap tatageunana ka Allah syariatna digawe tetap meunang Allah tatageunana ka Allah syariatna bisnis pangkat urang pangkat syariat bawalah bahasa syariat kusungut asukeun ka jero hate syariatna karak rada salam rada kene eta gencan masih gede encan rada doang tapi lamun geus luhur pangkatna bangsa geus solihin naik wali geus suruhat syariat kabeh nang Allah titik yo atuh eta mah syariat jang sia aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing mah geus melalui hakikat ya hakikatna memenang Allah hakikatna memenang Allah kabeh geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui eta mah kadituna geus kamil tah eta tah nu bisa mukamil ngaranna sempurna bisa menyempurnakan anu saja lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae ngajina tetep takrib bae ngajina tetep bae masih kene fatul muin fatul wahab tahapan syariat didinya bae teu bisa nyana kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nyana ge hasud kadang-kadang nyana ge hasud atuh nyana hasud kene kiai mah kiai udang-udang na gede tapi hasud kene teu bisa ngaberesan hasud batur lantaran dirina ge bobolokot kene teu bisa ngabebener ya batur lantaran dirina ge bobolokot kene kuria encan sampurna dirina kakarak bab zohir doang ke geus ditapakuran jeung dimorokobahan batinna sesuai jeung posisi-posisina beres lempeng kapanggila jeung dai lamun tadi sakadar pembahasan dai di awak urang anu ngagerakeun timbul ikhtiar kuari maka panggih jeung dai na artina dai teh nu ngagerakeun timbul ikhtiar pan meunang saha eta teh meunang Allah karasa asa babarengan jeung eta kuari asa deuleukeun ka eta atawa asa dideuleukeun tah kuari mah lempang asa bareng jeung Allah diuk asa bareng jeung Allah nu ngagerakeun kana ikhtiar urang teh tadi disebut dai mun ditanya di mana ayana wallahu a'lam lamun ditanya aya tahu aya lamun ditanya belah mana wallahu a'lam nu penting aya eta mah ngan sakadar karasa tapi hese dijabarkeunana geus tukos kitu mah dunia eta leutik bakalna lantaran nu ibadah kabeh ge ka Allah salat di dieu ka Allah di Mekah ka Allah di Yerusalem ka Allah Allahna eta nu neuleukeun ka seluruh jagat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah di mana bae urang ayana kadeuleu ku Gusti Allah nah lamun geus kos kitu asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah adab bakal aya boro di nu loba jelema cacak-cacak di jero kamar ge tetep bae adab teh dipake lantaran naon Allah neuleukeun bae di mana bae iraha bae ka mana bae hiji tempat ku teu kadeuleu ku Gusti Allah karak mulai geus jadi wali ti jalah diboro ku jelema boro keur benerna keur salahna ge tetep bae dipake jimat sebab naon nyanana geus ka Allah bae misah geus bisa nyana teh antara dunia jeung makhluk geus teu kadeuleu memeh paeh geus asa paeh ti heula memeh ka akhirat geus aya di akhirat awakna kadeuleuna mah di dunia leulempangan korenganan airohna mah geus aya di akhirat keur babarengan dina mizan babarengan dina sifatan siratal mustaqim keur babarengan neuleuan neraka keur babarengan neuleuan muridna keur babarengan neuleuan umat keur babarengan jeung para rasul keur babarengan di sorga kos kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa iyam saskallahu bidurin fala kashifalah nu bisa ngilangkeun madarat kecuali Allah
wa yamsaska bi khairin lamun bae Allah nu ngeunakeun kana kahadean atuh kumaha Gusti Allah fala radda li fadli cukup tak urang dibaca ku urang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram Allahumma la mani'a lima wala mu'ti'a lima wala radda atuh eta teh nu kurang dibahas teh lamani alima atau eta mualaya nu bisa ngahalangan kana pamere Allah wala muti alima mana eta mualaya nu bisa mere lamun dihalangan ku Gusti Allah wala radda lima qada eta mualaya nu bisa nolak lamun geus qada ti Gusti Allah dibabaca unggal magrib tapi nyare kanan mah terus bae dibabaca unggal magrib unggal subuh ge naon sababna teu asup ka jero sanubari lantaran teu pernah nyahokana hartina tah sanggeus nyahokana hartina mah akur jeung ayat ieu tah nu mantep ge ieu mah sesuai jeung Ibnu Abbas teh diriwayatkeun ti Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas kuntu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sim kuring teh ngabonceng di Kangjeng Rasul pakola li ngabonceng umurna kakarak 8 tahun Abdullah bin Abbas umur 8 tahun naik on 8 tahun naik onta babarengan jeung Kangjeng dipayun Sayyidina Abbas dipengker jadi ngabonceng Kangjeng Nabi mah kadang dibonceng kadang ngabonceng masalah tah tidinya cek Kangjeng Rasul pakola li ya gulab hai bocah oh ya bunda ya anak king ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna daek teh mun diwurukan beberapa kalimat nu bakal bisa ku Gusti dimanfaatkeun pakul tu cak Ibnu Abbas bala ya Rasulullah tu kantana pakola cek Kangjeng Rasul ihfazillah yahfazka jaga kumane Allah bakal ngajaga ka anjeun ihfazillah tajidhu amamak ibadah anjeun ka Allah jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hari maksud amamak teh engke geus maot atawa di dunia keneh geus karasa aya na Gusti Allah karasa jasa deket na Gusti Allah karasa babarengan na Gusti Allah jaga Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah pakai aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah tajidhu amamak bahasa Kangjeng Nabi tajidu amamak teh bakal kapagi di hareup sebab urang teh keur menuju ka hareup finisna urang di mana di akhirat finisna urang dek ka Bandung finisna urang di Bandung salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung kakarak datang ka mana ieu datang ka Cianjur jauh kene Bandung jauh datang ka mana ieu ka Padalarang jauh kene Bandung tereh kitu kan kabeh ge datang ka Bandung alhamdulillah urang teh lalakon musafir deuk pae ka itu ka akhirat tah ku ari teh ditanya jauh kene ieu akhirat jauh sebab ieu keur di Karawang deukeut apa jauh ieu jauh kene sebab kurang kakarake balok 2 anggul ku sia balok 10 sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah ihfad jaga ku ari Gusti Allah engke kapanggih jeung Gusti Allah lamun ku ari teu ngajaga Gusti Allah ketika maneh pae kapanggih jeung siksa Allah lain jeung Allah tuh cek Ibnu Abbas nuhun Gusti tarab ilallah ibadah maneh ka Allah terroho dina waktu keur senang keur sehat ibadah keur sugih ibadah naon fasilitas waya di urang tarab ilallah pake deudeuheusan jeung Gusti Allah wawauhan jeung Gusti Allah ibadah ya'rika bisyiddah ketika urang susah ketika urang gering Allah bakal mere ka urang rahmat lamun urang keur sugih kuari ibadah melalui harta urang keur sehat dakwah urang teh salat urang teh tahajud urang teh dek teh kuari gering sidah ngaranna urang pasti hamuriring hamuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir maha uninga ka hamuriring urang berarti urang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain ku ari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sodaqah ku ari sia gering ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sodaqah sia Masya Allah kamari sia keur sehat sia dakwah sia salat sia tahajud ku ari rintihan sia kadenge jak kamari ge sia keur sehat Allahu akbaran ka aing rintihan sia sarua jeung Allahu akbaran Masya Allah ulah ieu mah kamari mah tilok salat kamari tilok zakat kamari ieu keur sugih tilok sedekah kuari barang dek gering Gusti
bahasa urang nak cek somprana malaikat sora saha eta jael mah asing teh jelema asing teh maja kamari maja tilok ka aing tilok Allah Allahan pan kuari Allah Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehanana kamari mah pan nyana tilok hamuriring ka aing keur nyana sugih mah keur nyana loba harta pan kuari keur susah ka aing Allah Allahan ja aing mah ngadenge Allah Allahan ka sora eta asing saha si eta Jepri mah Gusti orang mana ciku papaingan urusan los Gusti malaikat aing mah jatuh wauh ka jelema eta tuh ieu pelecehan Masya Allah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing kemari sia keur senang teu menghadap ka aing ku ari keur susah ka aing sia kemari sia keur sehat teu salat sia ku ari ka karake deuk salat sia teu wauh aing ka sora sia supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering berbaring di rumah sakit sholat orang merintih orang cak Allah kadenge sora sia lain kuari bae kamari ieu keur sehat sia penting Allah Allahan ka aing kuari sia teu sholat teu bisa aing nyaho aing mah pan maha khabir sia teh hate mah hayang sholat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung sholat sia per detik sarua jeung per detik per menit sholat duh cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti teh mah idza sa'alta fas'alillah di mana anjeun minta pentalah ke Allah wa idza sta'anta fasta'in billah di mana minta tulunglah ke Allah faqad jafal qalam bima huwa kainun isberes qalam geus dituliskeun deui qalam teh tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae geus beres caritaan roh geus beres tulisanana surga jeung neraka kuari tinggal ngalaksanakeun doang falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayaturruk lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadarakeun ka anjeun bisain lam yaktihi ku hiji perkara cek anjeun Nabi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqdiru alaih moal mampu eueuh dikodokna moal mampu dek dibunuh ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh nu 100 moal bisa ngabunuh sakompi di Yon 203 bila perlu 5 kompi dek kabunuh mana anak dewe kodona ti ditu moal bisa gajen ku kumaha waj'alillahu amal billah syukri wal yakin beramallah ka Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna bis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kanyalkeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsir malah tambah derajat urang teh ku Gusti Allah Masya Allah wa anna nasma nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra kitulah cek Kangjeng Nabi iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifala maka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir idza aradta dukhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadkhul sok asup waqad nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika piceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate mantep jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus model kitu karasa da'inna karasa jeung Allah mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah mentak kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama supaya abdi mantep jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun wiridkeun ieu wa iyam saskallahu bidurrin falaka syifala wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kangjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir tilu kali ba'da maghrib tilu kali ba'da isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin etalah doana lah geus ara hafal kabeh eta doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim ngan pelebah ngadoana pelebah ngadoa
yeuna nukatuhu jeung dukenca kabeh di kepelkeun. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Kitu praktekna. Sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis. Allahumma lakal hamdu pekepelkeun dia. Begitu dikepelkeun kieu murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya, coba pangbuktikeun Tuan Guru doa eta. Oh, hayang bukti. Dibuka kunyana bajuna nu ieu. Diasup ka dieu. Dileukeun ku mana. Aya ke 10 kali. Kepelkeun di jero ieu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Buka. Wala haula wala quwata tu. Kasubkeun ka jero sana. Ya, wala haula wala quwata illa billah. Namun urang hayang naon di dieu? Gusti abdi mah hayang emas babari. Asupkeun ka. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil azim. Tah mas sakopeah. Mas Jawa. Dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Khadir mah, sup ka dieu buka hayang naon, sup ka dieu buka hayang naon. Doana ieu. Lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyam saskallahu bidurin. Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji. Wa minkal faraju sadayana nu Gusti gabungan. Wa ilaikal mustaka bebeja dengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk, teu pernah ka jelema, teu pernah ka sasaha ka Gusti. Wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan menta tulung jeung sajabana. Abdi mah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku jeung nu tadi. Batak nerok jasa tah. Wiridna ieu ba'da maghrib 3 kali doana nu tadi Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Tanjebkeun ke jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif. Abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Turunan abdi mah jasa kieu Gusti mah hauninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuhan abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyangakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung melalui orai melalui ucing melalui tangan-tangan manusia urusan kitu mah nyangakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasahan ka Gusti wungkul baca doana eta Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Geus sakali deui wayahna ba'da maghrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabeh ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeut bae di ditu menta cak kiai nu deukeut sarua. Oh sok-sok da bala cekeun lah tu badingkat ka ditu bae ka kiai diijazahkeun atuh minggu hareup insyaallah doana eta engke dibaca nu tadi jang parenti diwiridkeun abe tambah keyakinan tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa taat ka Gusti Allah nurut ka Kangjeng Rasulullah tawakal ka Gusti Allah bisa cinta ka Gusti Allah ibadah penuh keyakinan ka Gusti Allah sehingga ibadah orang diterima ku Gusti Allah
sehingga orang maut husnul khotimah, jaga di akhirat seluruh dosa orang dihampura ku Gusti Allah, dihijikeun jeung para ahli-ahli Allah, ahli tawakal, ahli yakin, ngahiji orang di surga Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran al-Fatihah.